Nabi Zakaria teh kagungan putra, nami putra tanah teh nyaeta Nabi Yahya. Nabi Zakaria anjeunna sebagai nabi otomatis gaduh tugas di Allah nyaeta mapaningkeun wejangan ngadugikeun risalah amanat ti Allah, ngajak ka kulawarga, ka tetangga, ka masyarakat, ka balayan deukeut sareng gaulna supados ibadah Allah. Nabi Zakaria upami anjeunna nuju dakwah sareng pidato teh sok wakil ka kakuhuna kenca. Sok wakil ka kakuhuna kenca naon sababna bilih beulah kakuhu teh aya jadi putrana nyaeta Nabi Yahya. Can jadi nabi bilih paling kenca aya jadi putrana nyaeta Nabi Yahya. Maka sok wakil ka payun, wakil ka kakuhu, wakil ka kenca bilih mah dipalih kakuhu jeung dikencana teh aya jadi putrana nyaeta Nabi Yahya. Naon kitu atuh jeung ti kahariwan eta Nabi Zakaria nalika pidato, nalika ceramah, nalika dakwah anjeunna ka masyarakat. Naon sababna? Sabab dicarioskeun dina kisahna Nabi Zakaria teh pangna kitu kaayaanana eta Nabi Yahya. Upami Nabi Yahya ngadangu kana hiji ayat atapi penjelasan anu eusina teh kuningakeun kana siksaan neraka, maka Nabi Yahya masuk ngadon piramal, sok ngadon kalangger atau puguh-puguh dina hiji waktos eta Nabi Zakaria teh nuju dakwah. Nabi Zakaria teh nuju ngawuruk, nuju ngawulan, nuju ngawejangan masyarakat. Seueur pisan anu ngadangukeun anu ngapanjungan ka Nabi Zakaria. Katuruk Nabi Zakaria teh dugi kana pembahasan tentang neraka. Ari di dinya aya Nabi Yahya. Anak Nabi Zakaria kekuningan yen dina kumpulan riungan eta teh aya Nabi Yahya ngiring ngadangukeun. Saur Nabi Zakaria nu diterangkeun dina waktos harita teh Nabi Zakaria nerangkeun masalah jero neraka jahanam. Saur Nabi Zakaria teh nyaeta ieu hadasani Jibril alaihissalam ya masyarakat kaula. Saestunan malaikat Jibril ngantos diwapaskeun ka kaula. Anu nabi jahanam jabalan saestuna teh dina neraka jahanam teh aya hiji gunung. Yuqalu Sakron, anu eta gunung teh dinaranan Gunung Sakron. Sareng dirinya teh aya hiji walungan, anu eta walungan teh ngaranana teh walungan Qodban. Anu eta Gunung Sakron teh walungan Qodban teh didamel ku Allah Maha Kuasa. Eta lalakon walunganana teh lamun dipeuntasan teh nyaeta lalakonana teh nepi di tempat di sisi teh nyaeta lamun aya teh kadinya teh lalakon sangat dina tempat nyaeta teh aya sumur, dina kira sumurna teh aya peti beusina teh nyaeta lana teh anu tos jelas eta lana teh jeung sabangsana teh buat nyiksa jalma-jalma nu asup kana neraka jahanam.